Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae hayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 12-13-nya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Kawali Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teu nyangkolong tinggalna waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sagedeung deui modar sia rasakeun ieu saktina pedut neraka deuleu. Ya hiung sanggeus ngomong kitu Srigati harita ngahembatkeun cameti narakana. Siut ceker ceder harita sorana ngaberebet bergelap saleser ngaberebet sini susul jeung batur. Pecut naraka ngarajangna lir kilat anu pating seleber neangan sasar. Sedangkeun kala genggong gentak nyingcet sakolepat jirimna nyingkahan sekaligus ngasupkeun serangan balesan. Harita peureup kala genggong datang nyodok di handap dibarung ku ngawatek ajian rangka gunungna. Srigati rikat padaya dageun awakna bari mapag panarajang kala genggong ku pecut narakana. Cetet dua kasaktian bantrok deui juraliet kala genggong sakali ieu mah teu mampu nahan pangaweruh kadigdayaan musuhna. Awakna haritang ngoleang sedangkeun Srigati geus mapag deui ku pecutna anu dibabukeun kana dada kala genggong. Cetet dihing pinasti wis kana lara takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinggah. Kala genggong keuna ku apes kasaktianana teu mampu nahan kasakten pecut naraka musuhna anu akhirna
awak Kalagenggong nyerorot raga. Tapi syukurna Kalagenggong can ditakdirkeun kudu paeh poe harita. Sok sanajan nandangan tatu nu kacidaburatna. Dina waktu badana ngalayang keneh ku dikersakeun harita. Barda anu keur lumampah di windu larang. Sakolepat matana nempo waruga Kalagenggong anu nyeot di luhur langit rek raga. Nya sapada harita Barda langsung ngablesat nyamber awak Kalagenggong. Bisa terus disangkeh jeung dibawa turun. Curel acleng. Kap. Jep. Sanggeus aya di handap gancang Barda ngecageun badan Kalagenggong. Nusa terusna sakujur awakna anu tutung dipariksa teh nu kaliwat. Tepat dia lila Kalagenggong anu kapiuhan nyah beuntak nalika Barda nyalurkeun hawa murni kana sakabeh tatuna. Raga badagna mimiti nembongkeun reaksi ngulisik sakabeh persendianana karasa geus pulih deui. Ditinggalianana nyapon kitu deui normal seperti biasa. Nusa terusna harita Kalagenggong nganuhunkeun sanggeus apal yen jalma anu nulunganana teh nyaeta Barda. Aduh atur nuhun den werena kuring tos ditulungan sapi kumaha teuing pamidaya pitulung ti salira asa kudu moal udang deui kuring teh den. Mungapunten sim kuring teh rumaos elih jajaten ku siluman kalong anu ngaran Sri Gati nu nyalametkeun Ki Jantra den. Barda rada narik napas panjang bari pok nembalan semua hariwa. Genggong keun wae heula masalah Ki Jantra mah tundeun heula, anu penting anjeun salamet. Tapi kula kacida hariwangna ku keselamatan rahayat Karanggali bisikeun aku bancang pakeu. Tenang den, tenang, perkawis rahayat Karanggali mah aman. Malah mah nunamina Ki Wira adina si Jantra anu coba rek asup nyusup nyieun kakacauan kusim kuring tos dibereskeun Raden. Hate Barda kacida reug-reugna sanggeus nampa laporan kitu ti Kalagenggong. Saterusna Barda neruskeun omonganna. Syukur atuh Genggong, kula kacida bagjana. Tapi kula aya hiji pertanyaan deui ngeunaan Nyi Rati. Kumaha kayanana ayeuna? Kula ngarasa hariwang Genggong. Kalagenggong teu gancang ngajawab. Manehna kalah neuteub Barda. Nu kacirina rada teu geunah cicing. Sedengkeun Barda geus nyusul tepus deui ku pertanyaanna. Aya naon Genggong? Jika nu ragu-ragu kitu. Gancang carita. Gancang nyarita. Kumaha kayan Nyi Rati? Kalagenggong ngahaja dina ngajawabna sapotong-sapotong. Nu mawi den Nyi Rati de nyaeta teh sim kuring dugi ka bentrok sareng Sri Gati teh alatan. Kalagenggong teu kebat nyaritana kusabab geus dipotong manten ku Barda anu nanya jiga nu ruas. Genggong, maneh mah geus kabiasaan ari nyaritakeun Nyi Rati teh. Sok seutik-seutik kitu. Ai sok atuh geura caritakeun bisi moal ditambaan tah awak anu tutung teh. Sok gancang. Cek Barda setengah ngancam. Kalagenggong seuli leutik. Dumeh sok asa resep wae ngeureuyaan Barda mun geus nanyakeun kayan Nyi Rati. Kalagenggong terus nyarita. Janten kieu den Nyi Rati teh. Nyi Rati teh kasampak nuju alum muyung nalika kusim kuring ditingali teh. Malah mah pamunteuna bangun anu sedih duka kunaon.
eta sababna simkuring sejang ngibaran kasalira. Mung tadi perjalanan simkuring ningali aya hiji cirim nu ngolepat nyandak waruga Kijandra. Nu saterasna simkuring tarung dugi ka eleh jajatena ku Srigati teh. Barda ungut-ungutan dina mangsa Kalagenggong nyaritakeun kai anu sabenerna. Manehna teu ngarasa salampang teuing. Sok sanajan Nyiratih kayan keur agung. Nah hatena geus surti yen Nyiratih panyakitna geus moal jauh jeung Nyimas Banwati. Pok kadenge Barda nyarita deui. Genggong, ulangan nuhunkeun pisan kana sagala bantuan anu geus dibikeun ku anjeun ka kula jeung ka rahayat Karanggali. Ayeuna anjeun Genggong juk geura ngeueum ka hiji situ anu aya di nageri Panjalu. Malah mandar kulit anjeun anu tutung bisa cager deui. Ulah ayeuna sejarek nepungan heula Nyiratih samemeh neangan kelas Renggi anu mangkukna ngahadang pasukan Demang Kaliraga. Mangga Den, mangga. Sami-sami simkuring oge ngaturkeun nuhun pisan. Birehna Raden tos nulungan simkuring. Sareng sakantenan simkuring pamit we panginten Raden. Mangga atuh Den. Ayeuna mah urang sami-sami silih rojong kudu awe. Mugi-mugi sadayana aya dina kasalametan. Kitu harita antara Barda jeung Kalagenggong. Din akhir obrolan nu saterusna mah pamiarsa. Kalagenggong miang ka situ Panjalu anu maksudna rek ngeueum dina rarangka nambaan kulitna anu renghek tutung. Nya kitu deui Barda rek neruskeun deui lampahanan ngajug-jug ka Karanggalih rek ningali kayaan Nyiratih. Caturkeun di Karanggalih tepatna di imahna Kang Engkos. Harita Nyiratih anu keur ngadaweung ditepas. Panonna anteng nyerengkeun ka jalan palebah pengkolan. Tempatna balarea kahilir ka girang nganteur pamaksudanana masing-masing. Pameunteuk Nyiratih anu geulis keur ngadadak alun, emutanana keur mancabura nyawang ka Barda anu geus lawas daya bejana. Poe harita kabeneran di langit hujan keur turun ngaruih. Caina nu pating kareclak tina tungtung kenteng disada jiga anu ngoceak. Sorana marengan sedihna hate Nyiratih. Barda anu geus nepi ka Karanggalih ngahaja leumpangna teu liwat ka hareupeun Imah Mang Engkos. Tapi manehna nguliwat jalan tukang nu maksudna sangkan teu ngagerwahkeun Nyiratih anu keur aya di hareup. Barda ngatayep kana panto dapurna Mang Engkos. Sanggeus nepi terus uluk salam bari ka katrok lalaunan. Biemah nu harita kabeneran keur naheur cai. Gancang nembalan salam Barda bari mukakeun panto. Brai panto muka. Anak breh teh sing horeng Barda anu keur ngajanteng bari ibu. Biemah meh ampir-ampiran ngajerit bakat ku bungah. Laju nyalukan Nyiratih. Tapi sampai biemah calangap rek nyalukan Nyiratih. Gancang Barda ngantelakeun curugna kana biwir biemah. Bari nyarita setengah ngarewas. Bi, kumaha damang? Bias. Ulah waka disauran Nyiratih. Ku abdi disamperkeunana. Biemah langsung surti kana maksud Barda. Manehna nganukur seri leutik bari unggeuk jeung ditah Barda kajar. Nyiratih anu keur anteng dina lamunanana teu ieu nyadar yen di tukangeunana aya Barda anu keur neuteuk. Sedangkan pikeun Barda harita hatena timbul rasa kanyaah anu sumarambah kana bahaya. Hatena asa teu tega
dumeh Nyirati sakitu satiana nungguan diri harita barda ngade. Sedangkan Nyirati gancang malik bakatku kaget kayan Nyirati harita lir ibarat nu karek hudang dina ngimpi goreng kusabab kutu disangka tidak tadina dihareupeunana ujug-ujug aya barda anu salela ieu teu boleh dipicangcam na hatena. Nyirati setengah ngajerit bari ngagabrug ngarontok ka barda cipanon kabungana tuasa ditahan langsung budal masuhan dada barda. Hapunten akang nambe tiasa nepangan deui kumarginya kitu teh akang teh seueur urusan anu teu tiasa ditinggalkeun cek barda miheulaan nyarita bari ngusapan buuk Nyirati. Manawi teh akang tos silap deui ka abdi dumeh tos lami menit aya wartos na acan cek Nyirati bari nangkep pageuh kana cangkeng barda hatena kacida bungahna kitu pamenteuna anu tadina alum ayeuna mah hegar endah cahayaan deui. Hujan anu ngaririnci disabudeureun karanggali mawa cileuncang palit kahilirkeun sedangkan halimun anu tiis mimitian turun ngarungkupan jagat marcapada. Dina poe harita kayaan di imahna mangkos beemah keur sibuk atik kaprak-kaprak di dapur nyadiakeun dahareun dibantuan ku Nyirati anu keur mais lauk beunteur meunang mangkos nyair ti walungan. Hate biemah ngarasa regreg dumeh ningali Nyirati ayeuna mah kacirina sumangat deui teu jiga sabaraha poe ka tukang anu ngan hulang jentul bari jeung alun. Tepati lila ok kadenge beemah nyarita. Nyai keun wae ku bibi ngasakan mah mending suguhan cai kopi we heula tah jang barda lumayan tambah tiris ongkoh karunya bisa hayangan ngopi bari nungguan sang asak Nyai. Mangga bi tapi ke sakedak abi kapal menuju mungkus lalauk bade dipais bi cek Nyirati nembalan bari gura-giru mereskeun daun cau anu dipake mungkus lauk anu rek dipais. Sanggeus beres mah Nyirati nyieun cikopi anu make racikan khusus anu resep nage ngan ukuran Nyirati sorangan anu apaleun. Sosanajan gulana saeutik tapi karasana bakal amis doa tuh dibarengan ku imutna anu manis kareung. Cikopi anu ngebul keneh dibarengan ku goreng pulen anu karek nyat panas keneh teu kudu make waktu nu lila. Ayeuna geus aya hareupeun barda anu keur uplek ngobrol jeung mangkos. Kayaan bakal beuki tambah betah da anu nganteuranana apanan anu geulis nu katelah Nyirati teh. Mangga Kang dileueut sakantenan sareng emang cek Nyirati bari gek diuk gigireun barda. Sedangkan mangkos anu jadi mamangna Nyirati ngelehan sorangan oleh sed api-api arek nambalan sairna anu caropo. Jang barda puntennya dikantun heula kumaha mang bade nambalan heula sair bari cidur di dapur ieu cek mangkos. Barda nembalan bari ngareret ka Nyirati anu dileretna ngarukur imut bari tungkul. Hari emang kewe atuh nambalan sair mah daya keneh waktos ieu mendingan ngopi sareng abdi di dieu supados aya rencang mah. Wios jang mang mah dek sidur we bari maturan si bibina karunya bisi tiriseun. Geus kitu mah mangkos ngaleos ka dapur ninggalkeun barda jeung Nyirati di tepas haeu. Saditinggalkeun anak mangkos
sajongjongan mah dua insan teh aya anu ngomong sapotong-potong aja kaya anana ngukur silih leret jeung silih palengpeng ku kelet. Nah hatena masing-masing pinuh kumang rupa-rupa galecokna kalbu. Teu karasa buka memang teu nyadar lilana diukna antara Barda jeung Nyerati geuning ujug-ujug paantar. Barda harita ngamitian nyarita, "Nyi, hapunten akang, nembe tiasa nepangan. Aja bide eta, akang teh moal tiasa lami-lami panginten aya di dieu teh. Da akang mah masih keneh aya urusan anu kedah enggal-enggal direngsekeun." Dua pasang mata harita padu teuteup. Nyeratih mah komo deui sorot panon anu seukeut lir ibarat tungtung padang anu tembus kana jajan. "Kunaon atuh Kang? Mun sakedap-sakedap teuing nembe ge kamari bade nepangan anu sanes deui panginten nya Kah?" Cek Nyerati nembalanana semua anu timburu. Nah hatena timbul rasa salempa. Bisi Barda lila deui teu nepungan dirina. Anu akhirna Nyerati ngan ukur bisa ngeclakeun deui cipanona bari nyuuh kana dada anu jadi pujaan hate. Barda ngusahakeun diri sangkan teu kabawa teuing ku perasaan anu ngabeungkuratan kana hate jeung pikiran. Manehna lain tega ka Nyerati kanu mika cinta ka dirina. Tapi di luar ti eta aya keneh anu leuwih penting anu kudu dipaluru nyaeta ngeunaan Ki Jantra sangkan hirupna gancang bisa beres roes. Dina sajroning waktu harita di dapur kadenge aya sora anu dedeheman. Nyerati gancang ngalesotkeun rangkulanana cipanona ngalembereh diusapan ku Barda. Tepati lila torojol beemah nerojol nyampeurkeun bari anu semu era parada manehna ngomong, "Nyai sok enggal ajakan jang Barda urang dalahar bari meung penghareneut keneh. Hayu kabeneran ongkoh aya pais lauk beunteur menang nyair mamang tadi. Ongkoh anu masakan oge Nyerati ieu mah jang hayu geura urang tuang sareng." Barda ngadilak ka Nyerati anu didilakna surut dibari unggul. Nu saterusna Barda nuyun Nyerati geget pisan. Nya kitu deui Nyerati ngahaja leungeunna semu muntang kana leungeun Barda. Duana leumpang ka dapur nuturkeun beemah. Geus nepi ka dapur kasampak. Didinya aya Mang Engkos anu geus nungguan bari ngajemprak sila na luhur sama. Di hareupeunana geus pinuh ku rupa-rupa kadaharan sarupaning sangu beureum anu ngebulek keneh. Deungeunna aya sambal tarasi, lauk asin, lalap jeung pais lauk impun anu meunang masakan Nyerati. Beemah Nyerati jeung Barda harita gugek dariuk maturan Mang Engkos anu saterusna deker weh dalahar ponyonakeun. Runtuyan imut anu amis lir peueut karasana nyaliara kana sakujur awak. Ngabaur jadi hiji jeung getih anu gancang pisan sumarambahna kana hate jeung jajantung anu kalimpudan halimun anu nyinggrai jadi ciibun anu nyangkrung dina daun. Isuk-isuk Barda pamitan ka beemah jeung Mang Engkos nya kitu deui ka Nyerati anu ngajajabkeun nepi ka palebah pagar haru. Lengkahna Barda dituturkeun ku paneuteub anu marangan nepi ka palebah pengkolan. Harita Barda ngagedik indit kabeh kidulkeun sejang ngalalana ka laut kidul ka nagrina Raja Siluman Kalong nyaeta nagrina Srigati. Para wargi sadayana cag kayan Barda urang tinggal caturkeun di hiji pilemburan
anu teu jauh di sisi basisir laut kidul. Poe harita teu jiga poe biasa, sakabeh para pamayang tuh anu incah ka laut ngalalaut. Wargana pada keur nandangan kasusah jeung kahariwang, utamana hariwang ka keluargana anu ngabogan anak parawan anu keur sumedeng Mekah. Kusabab geus aya kana sabulan hampir unggal peuting aya nu kalengitan wanoja-wanoja anak-anak anu garadis keneh. Cigerenyem kitu katalahna eta pilemburan teh di ketuaan ku tatua kampung anu ngaranna Ki Umbar. Dina dangkat harita kayaan lembur Cigerenyem kacidaribeuna nalika Mangkarta lulumpatan. Nalika Mangkarta lulumpatan bari gogorobokan menta tulung aya layon di sisi laut, aya layon kitu cenah cek Mangkarta anu lumpat di buburannya nyamperkeun Ki Umbara anu keur ngarariung dina luhur parahu. Ki Umbara gancang nanya ka Mangkarta nu langsung ngedeprak bakat ucapnya, aya naon sabenerna Mangkarta, magih naon maneh teh Karta? Kumawi itu Ki aya layon kabawa ku ombak kasisikeun, ari sing goreng basa kukuring dihilikan teh geuning layon Nyi Imas anakna Mang Ikin anu 2 minggu ka tukang leungit teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duduh Gusti be nakunaon atunya, cek sakabeh warga nu aya di dinya hampir bareng pada nyebutkeun innalillahi kasup Ki Umbara anu milu ngarasa sedih. Tepati lila Ki Umbara nyarita ka para wargi sadayana, hayu sararea urang bawa eta layon Nyi Imas teh urang bawa ka lembur, urang pasrahkeun ka kulawargana sakalian, urang bantuan ngurusanana mulasaratna. Sanggeus rengsek Ki Umbara ngomong kitu mah bering we sakabeh para pamayang anu keur ngariung di dinya ngalabring ka tempat layon Nyi Imas anu ngagoler di sisi laut. Ki Umbara jeung para warga anu nyaksian kumaha pikawatireunana awak Nyi Imas anu kayana geus teu nyangsang ku pakaian salamar-lamar acan. Kabeh eueuh anu teu ngaragrageun cimata bakat ku sedihna langsa ngilu tunggal. Harita Ki Umbara gancang ngarurub layon Nyi Imas ku sarungna mangbarna anu kabeneran manehna sok mekal wae sarung na kantong leutikna. Gancang ngacarita Ki Umbara jeung para warga sanggeus nyieun gotongan tina awi, harita langsung mawa layon Nyi Imas dibawa ka lembur Cigereyem nu kabeneran teu jauh di sisi laut. Ti harita bejana ngeunaan kapanggihna layon Nyi Imas gancang pisan sumebarna, gancang nerekab ka sakabeh pangeus lembur, malahan meleuwih jauh ngaliwatan sabaraha desa. Kajaba teh eta kampung Cigereyem jadi bahan buah bibir balarea ku ayana kajadian-kajadian anu matak pikasieun tumeh laleungitna gadis-gadis anu can puguh laratanah. Nepi ka hiji mangsa beja eta keur jadi bahan obrolan di hiji warung kopi anu pernahna aya di desa Cilandak anu jarakna ka lembur Cigereyem kira-kira satengah poe lalampahan. 5 urang lalaki anu marake baju pangsi hideung jeung make ikat barang semplah teruplek ngarobrol bari pating seruput nginum cikopihan. Salah saurang anu kumisna baplang minangka gegedugna pok nyarita, "Ojad, aya beli jajat euy. Cenah di lembur Cigereyem keur loba kajadian anu aing. Nyaeta sering ngaleungitan anak-anak parawan. Ngan teuing kunana naon tah leungitna. Tapi aya anu nyebutkeun mah cenah yen leungitna teh dibawa ku siluman laut kidul cenah mah. Bener atawa henteu?"
lah keun we Kang urang mah urusan jeung nu kararitu keun bae mangsa bodoh sing rek dipaling ku siluman oge nu penting mah urusan urang we heula ngarampok kubu nya kubu dirham ngarampok kubu dirham gancang laksana geus teu kuat Kang euy hayang papanggih ongkoh jeung anakna nu sakitu geulis jeung bahenon aduh menika impi-impikeun we Kang. Tapi tina kayaan keur kitu nah atuh hari ujuk-ujuk heuleuh waktosna kabujeng seet wadia balat ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur ti payuneun para wargi sadaya hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.